Hai, assalamualaikum, sampurasun. Aturan kabar sedana kalasan aya bentang manglayang. Pamunutna bae request mangga diantos pangrojongna kanu sanesna ge dihaturan. Mugi akatan pisan kahibur. Asik. Bentang luhuran manglayang tingkaretip anteng hicepan kamari peting ayeuna bentang rapang lobana anggar sarua asik. Andapun bentang manglayang manehna keur ngadaguan anggeus saruntuyan bentang meunang mipit di luhur gunung manglayang Wangi enjing nung urang petik kuduaan urang runtuy nung keur kongkoyang pangantenan wayahna urang paanggang tapi sejatang tusami keur milang bentang manglayang wangi ieu wayahna urang patebi tapi batin tetep manteng lir ketip bentang manglayang. Aduh tembang ge teh raoseun kitu teh terus diputer sabaraha kali ge ada abdina ge resep. Mangga Patete Sinen, Neng Reza, Neng Dewi di atas pengrojongna Neng Sinta oge teh. Handapun bentang manglayang manehna keur ngadaguan nanggeus saruntuyan bentang menang mipit di luhur gunung manglayang. Wangi enjing kang urang putih kuduaan urang runtuy kang keur kongkoyan pangantenan Wangi ieu wayahna urang paanggang tapi sacatang tos sami keur milang bentang manglayang. Wayahna urang patebi tapi batin tetep manteng lir ketip bentang manglayang. Wangi ieu wayahna urang paanggang tapi sacatang tos sami keur milang bentang manglayang. Wangi wayahna urang patebi tapi batin tetep manteng lir ketip bentang manglayang. Hatur nuhun. Mugi aya dina kawilujengan kasadayana baraya. Amin. Mantap.